Bangsat, aing kamari gawean ke pangguran duaan. Saha sia pengangguran? Eta si Gondrong jeung si Dayat Di gawean naon tuh sia? Aing mah ka tukang kayak masih tolah yang ngopi. Kopina dibeakeun punya duaan. Geriraha emang sia kayak masih tole. Bermari peuting. Padahal mah aing sengaja kayak masih tole ge. Bislah. Ulah ngadumul bae, gandeng. Geus hayu mabar atuh. Mabar naon tuh, Din? Masa teu nyaho sih ka mabar? Nes jelaskeun coba. Ih, aing. Si teu nyaho mabar je. Teu nyaho aing. Mabar anu ngulinkeun HP sabari mariring teh ya. Oh, eta. Nah, tinte sia. Henteu. Aduh. Yat, naon? Itu budak. Lah, sia mah ari katimu sejeje guys, sok langsung ribut bae. Kumaha ribut? Beungeut tapi keselan bae. Tuh kan, can katimu geus ribut. Enggak sih aing ilmu mah. Hayu lah. Ayo. Tuh kan, budak duaan datang di bae. Deuk naraon sia ka dieu? Hayo kan mulai deui ribut. Kos anjing jeung ucing bae. Sia ucingna. Sia anjingna. Keur naron udak sia di dieu. Biasa main game. Sia main game tengah ngajak aing. Pan enggeng iluan meureun. Emang sia duaan boga HP. Henteu. Aduh, garandeng be sia. Emang sia duaan moal dari yuk. Embung. Lah sia, embung be diuk. Naon sia lah ka dieu? Udah marah je. Ayo urang ngopi deui. Embung lah kamari ge. Kopina rengsek ku si Gondrong. Naon saja. Dan eng doang. Tuh si Tole jeung si Dayat ge nginum. Lah sia, tiluan saruana bae. Woi, Yat, geser tuh jainek diuk. Geser. Ih. Wah, reses sih. Woi, Drom, pada aing nempo mantan sia. Saha sia le mantan aing? Lah sia Drom, laga teu nyaho mantan sia hiji doan oge. Tan orang Cikoneng teh Katimu di mana sia? gawe nempo jeung lalaki. Bebenena meureun. Sial. Aing mah di dia jomblo keneh. Yang mah geus boga kaboga di bae. Tebok sia tah. Emang sia boga mantan orang Cikoneng. Jasi JJ ge boga heuje. Boga lah, tapi aing mah ngaranna Dewi. Dih, kok Je sarua ngaranna? Emang mantan sih ngaranna Dewi. Heueuh Dewi. Tapi lah moal mungkin mantan aing bobogohan jeung sia mah hideung. Aduh, sia ngaledekan aing. Bu kos emih ge. Aing mah kieu ge ganteng, Drong. Mun di jeuleuna sambil peureum mah. Emang mantan si orang Cikoneng. Cikoneng belah mana nak? Pan eng teu nyaho sebagai mantan orang Cikoneng. Ini mah privasi ya. Tadinya gue mau serius sama dia. Terus ya kunaon putus? Eta gara-gara aing keur ieu gawe bae. Waktu gesang nyana. Lebok tah sia. Sia di Cikoneng belah mana nak? Eta nu digigirin klinik. Klinik mana sia? Ulah-ulah eta mantan aing oge. Imah mantan aing mah warna hejo. Ih, kok sarua, Drong? Bisa jadi eta bener mantan aing. Teu mungkin je aing bobogohan jeung mantan sia mah. Geus tau nu teu mungkin, Drong. Teu mungkin jasa lah aing bobogohan jeung mantan sia mah hideung. Tapi om bener eta mantan aing mah rela lah. Yang penting mah aing geus nyusu. Jeung ngopi. Ih, iraha main game na tuh yeuh. Aing mah geus asup. Ari sia ribut mantan bae. Aing ge nu loba mantan acara ricing bae duaan. Ih.
Hebat amat sih duaan. Gus, kuring mah mendingan ngopi. Lah sia ngopi baik ade mau kopi henteu. Sekalian nawaran kopi batur. Ye, aing mau kopi tuh. Dih, sia dayat buku kopi teu bebeja ke aing. Deh, dek non bebeja ka sia. Si bebena aing lain. Woi Mang, Naon sia? karomot amat sia. Jeuh. Omong naon sia? Dasar siang alun jaka kolot timpah ku aing. Jeje, aya bae. Kumaha tuh aing jengkel mah kamar di tebaralik budak. Nyari cara kanan deui. Aduh, reungit sia di mah. Ayo lah geus balik yuk. Ayo tuh lah, balik. Balik, aman dulu lah.